Aduh. Aduh. Pak, Dari mana, Sal? tadi handap aduh. Aduh. Aduh, Pak. Teu boga bapak ge jampan. Itu ge boga dibatur ge kamari nagih teu mayar-mayar wae di Mang Cek ge. Aduh, Pak. Heuh engke lam Mang Cek bayari bere. Ayeuna mah Tuh pisan. kan ayeuna tuh si itu tuh nguseup. Nah, sia nguseup-nguseup wae atuh aya 13 duit mah ulah teh nguseup teuing segala-gala ka walungan wae nguseup mah. Laukan di walungan mah sepuguna balong aya laukan. Ai boga mah duitna. Bapak mah teu boga. Kalau menta Heuh naon nu kudu dibikeun atuh mun aya mah ku aing ge teu sok dibere. bisa atuh kumaha atuh. Pan eueuh Faisal cek aing tagih juga tuh di Mang Cek. Nagih hese atuh nagih mah. Heuh. Eueuh cek aing teh usaha atuh kumaha carana sia teh usaha geura mah teu mentan we ka kolot. Tuh na usaha naon atuh? Naon, yang penting mah jadi duit nah geuning teh. Sana ulah eraan budak murah mah. Penting mah jadi duit. Naon we, gawe naon we, nu penting mah buburu kos batur ame buka duit temen teh ka kolot. Tuh atuh lah, sugan aya. Segala pisan yang musuh hayang we teu gablek. Nah lain guru atuh na sakal guya-goyo pisan. Lain goyak cungur duitna eueuh. Ih, ai sia nu puguna nguseup mah. Heuh arek ngan pan duit can aya ieu maneh. Ai bieu tas di mana? Di bapak aing minta duit eueuh cenah. Ini kalah ngalilakeun sia mah. Ai eta plak jagong nu sageus karolot. Jagong. Nu bapak aing ding. Aha. Bang jual we atuh jagongna. Si nyarekan bapak aing lah. Cungureun. Yeuh, Ken. Nyarekan sote mun kapanggihkeun. Jaba ngala jagong mah moal aya tapakan da teu dialajeng tangkalna. Amun kapanggilan Nya bebe jawe aya nu maling meureun kitu. heuh nya. Moal kanyahoan ding. Aing ngalah jagong teh kumaha tuh? Tinggal dipeteskeun kitu tah. Atuh moal kanyahoan nya. Nya moal. Eueuh tapakna nya. Eueuh. Sabaraina jagong ding. Aing ge kamari sama meulieuna teh. Goceng hiji mun teu salah mah. 5.000 hiji. Heueuh. Mun asak, mun atah. Namun atah mah meureunan 4.000-an. Iya. Heueuh, cing. Babal loba sia ding. Heueuh loba ieu. Ing jeung ngusupna. Nya heueuh atuh. Tangannya Heueuh siap. Ah. Geus ieu mah anjing. lepas ding. Ngepas ieu mah. Marejeuna tuh. Pas ding. Ngepas. Ya, ameh tereh. Maneh kabelah ditu aing di dieu nya. Heeh. Heuh. Heeh, cik. Yo, maneh ulah mikir jual kasakeun ku aing. Channel mah aya anu sok nongkrong ieu hareupeun setia. Aya gitu. Aya tenang. Heuh atuh sok Ditampung pokoknya mah sabaraha kilo ge. Heuh ding, alaan ding. Bener ieu mah. Ngerepas gitu. Aduh, ngepas pisan ieu mah. Geus ieu mah nguseup aing jeung si Oding. Pokona ku aing ditiketan, tiket sabaraha wae ieu mah. Sal geus menang loba. Acan ding. Hah? Acan ding. Ali lapisan sia cuma. Ding. Nah sia eta. Ding. Loba-loba teuing kan. Moal kapanggieun ieu sia mapan eta maneh ge. Kaciri teu eta na. Mau nyarekan. Nyarekan sote mun kapanggieun kehed. Ai teu kapanggieun namanya moal atuh. Ding. Aing ngasoak ding aing kieu ting mah. Asa keur maling aing mah. Moal sia mah. Ya aing ka ditu deui, ek ngalah deui aing. Sok sia eta ngalah deui sing loba. Heeh. Ami bisa nguseup sia aing karunya we ka maneh. Heeh ding. Bener aing boga balan teh aduh. Bener untung we aya maneh ding. Bapak aing ieu mah cilaka. Ngalah jagong aing. Kayak nasi saroding itu ngalaan jagong aing kunyuk eh. Cicing Sal. Aing can menang loba yeuh. Alaan we terus atuh. Sina kaloba.
sia ngalaan jagong aing kunyuk peda naon sia. Aing dititah ku Sia peda naon sia titaku siapa bel? si Isal bang. Sia kehead paribasa teh sia ngajak we bangun ka si Faisal. Si Isal hayang Mana si Isal kan si Isal si Isal? Sia kagorong jagong aing kan. tadi mah aya di ditu tuh. Di mana sia lah sok ngarujatkeun wae sia sok Sal! ngomor. Sal! Wae anak aing sia kunyuk. Ente Sia bang. maksudna naon ngalaan jagong aing? Si Isal Sia kunyuk sia ngajual jagong cenah. Yang ngusep. Baba! Jaket! Batanya sia. Kunyuk teh sia teh ngajak we bangun kasih Faisal. Ai sia anjing namanya teh ngabejaan aya bapak sia. Cek aing ge naon bisa bapak aing nah kumaha ngabejaan. Goblok aing we pejet. Sia mah kumaha teh yuk menang tilu yeuh. Ayo mah. Ah. Jual we ku sia cungur lah. Kaget. Ding. Panguseup. Ayolah sugan waras ieu dipake tiket tilu euy. Sapuru ding. Yo, da geus bersih mangke ku aing maneh dibere komisi ieu. Komisi sabaraha aing? Lah atuh, nu penting mah aya we maneh. Nah aya we sing puguh heula sih. Ayang ke jeung meuli motor-motor wae make head. Motor naon Sal? Tersogun-sogun wae bisa. Aduh anjing nah teu kira-kira sama motor. teh penting mah motor we atuh. Aing ek pangmelikeun motor Shogun. Harga yang naon atuh? Nya atuh minimal ieu mah minimal. Nmax atuh. Aduh, sia can kadeuleu-deuleu acan batina. Kan ieu mah geus Nmax. puguh. Lega. Heeh, kewe atuh. Namanya si Marian burit-burit kokoret kieu tah. Lain gara balik sia teh geus burit. Cicing Pak. Geus anu daekeun ya? Daekeun naon? Daekeun meuli kebon. Meuli kebon naon Faisal? Kebon ieu naon? Jelaskeun ding. Ieu pan bang tadi aya nu nawar. Mang Eple. Nawan-nawan. Nawar kebon ieu. Nah, sahan mereka jual kebon kan? Si Isal. Kakak dibersihan heula Pak, soalnya cenah hayangan geus bareres bersih. Eueuh tetangkalan sejen iwal ti kadu. Sugan aya dan sia. Ku aing ngisi plakan kadu yang dijual. Puguh hargana alus pisan Pak. Geus geura balik burit lah. Nah, cicing Pak ieu bersihan. Nah, sahan mereka jual kebon Faisal? Nah, geuning nah. Urang hayang meuli motor. Meuli motor manita sote aing mah nu itu ngajual kaina lain ngajual kebona. Ngajual naon atuh? Ngajual kaina tuh nu belah ditu cek aing teh. Tuh para rubuh pisan oding. Cai sia ih. Nah kumaha sugan teh kebon. Montong dijual kebon kaina nah kebon Asia. Nah tuh ai kaina kabeuli motor naon meureun? Nah meunang 10 jutaan mah. Teu kabeuli motor naon? Kebeuli motor Shogun. Nah atuh Honda update boh naon Asia yang motor naon? Hayang KLX atuh. Hayang YZ nu kitu teh ame juga batu rek ka gunung. Usaha na sia mah yang Rupan ieu usaha apa macul cicing heula duh. Bruding. nah caplak si aing ngisi plakan kaduna naon? Buru. Montongnya mau montong dijual nu itu kaina. Itu geus daekeun bang. Nu meulina? Sia kunyuk pamawana ku aing jabrod gara. Si Oding kan we Montong dijual ku aing sia lamun dijual ku aing pecatina kakak. Ding. Keras ieu mah ding. Coret aing teh kakak. Keun wae Sal. Nu aing ge kosong keneh. Kumaha aing ieu? Heuh engke ilu kanu aing sia. Sia saroding pamawana babal ku aing yang diceger sia. Aing teu pilu-pilu bang. Sia kehead. Aing geus geura balik we salah. saukur nganter. Apa sia nu nawarkeun Enggak geus? main. Sok we eta mah Sal uruskeun Sia kehead. urus sakeluarga eta mah. Babal teh sia pamawana. Nita sote ngajual kaina lain ngajual kebona. Aing geus lening belah ditu mah geus bersih. Isuk mula dipacul. Usaha Faisal yang ngejual kebon siapa yang jabrod geura. Tuh minta duit teh balik yuk. Di mah. Oh. Kebon mua. Itu geus bersih belah ditu mah Pak, mau diburuhan. Nah diburuhan we sia diburuhan. Oh ditu lah. Mau naik macul mah bawa di imah kacuna. Si kehead si kunyuk main jual we ku yang pecatina kakak.